Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Lain ya, kurang depan aya rencana arek nyieun masjid. Ieu tanah masih kena ngublug-ngablag. Jigana cukup lamun dibangunan ke masjid ieu. Sajaran can dibangunan ayeuna meureun kudu ngakar ngukur heula. Kudu diukur terutama meureun anu masalah kiblat. Kiblatna kira-kira ke kemana gitu berenang orang coba-coba heula kita anu pantes mah bangunna belah dinya tah merenahna ukur kiblateun supaya engke ngarahna masih gitu ke belah itu. Wah bangunna cocok oge ya. Jadi ya, Pak Imaran. Berarti Pak Imaran mah kudu ngiblat. Mencoba-coba heula ngiblat mah gambar. Supaya engke teu pati beula teh. Coba gambar Pak Imaran. Ya, Pak Imaran, Pak Imaran, ke kiri kan kudu ayah Pak Imaran, Pak Imaran, merun dan pabrik, pabrik teh, mancing ngiblatna, ngiblat itu nak. Berarti ngiblatnya kudu kudu make kompas. Nah, keur nangtukeun ngiblat teh teh kudu make kompas. Aduh, kompasna eueuh ieu teh. Nah, tapi rasaan da ieu geus ngiblat teh. Ah, ini teh jeung eueuh batur keur nanyakeun. Ngiblat mah. Ngiblat ka bola ieu. Nyekon teh namanya. Naon, Bah? Lain ieu. Rek nyieun masjid. Enak teh, Lur. Ngan tapi kan meureun masjid teh kudu ngiblat. Nya kudu etana. Tah, di etana teh geus ngagambar, ieu teh keur Pak Imaran. Tah. Ngan ieu teh teuing geus ngiblat teuna. Ngan tapi ari perasaan masa geus ngiblat. Ya geus diukur ya. Geus ngan diukurna kareksa eta can make alat model kompas gitu. Dan Teu ieu Bah. Heeh, kumaha tah? Cek di dinya yakin teh ieu geus ngiblat make diukur. Ai cek ana mah yakin. Deh, Lamun robah kumaha? ya ngan eta tah. Ari cek saya mah da kitu teh. Geus ah kieu. Da kitu kumaha teu meureun teu ngiblat. Manyeng buat lempeng ieu. Hal ini belajar mas, mana akan kapulon? Asa kurang ieu mah. Kurang naona, ya asa Kurang ngiblat. ngiblatna. Jadi kumaha tuh supaya ida berenang Yang yakin. sayang atuh da mun Dapat benang. Masa Benang benang pada ngukur. ya. Saya kana udah benang berhenti ngaput. Buru.
Lain dia salah dia kiblat mana. Tuh. Ngingkong euy. Ah iya benangna. Nah, Kita kudu euceur kiblat teh. tuh. Talung ku benang mah pasti ngiblat. Yakin? Yakin. Tanggung jawab. Bener. Benar? Bener. Ayo jadi sok lah. Gimana? Sok kudo. Oh ya, sok. Sok we bedo. Kapan dia geus batasna? Oh bedo tuh. Ge leuwihan kana naon? Nah. Terus. Oke. Terus. Gimana? Terus. Kapan banget lewat batas? Terus. Kita kumaha aja lah teh. Kumaha ieu teh atuh? Nah, terus. Ya kumaha terusna? Tangkel mana yang ngiblat mah tuh ka Mekah itu tuh bener. Wow, cocok gama. Panas, panas. Liur. Ya.